Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian ka-10. Ieu yasana Kimasram. Sataacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun nuhun ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aki, ieu rencang abdi teh Ki, manehna salamet tiasa lolos ceuk Neng Rukmini. Oh, Ujang, saha ngaran teh? Oh, abdi pun komed sun, teh malah si komed. Naon dedengean teh kerewed? Komed sun. Oh, nya kadengena ayeuna mah. Mani teu kadenge ku sakali kamu mah. Sakali ge apal komed nya ngaran Ujang teh ceuk nini kembo si ganu nya tapi salah empok. Sanesun sanes komed abdi mah. Heeh, ti tadi oge komed. Hehehehe. Ayeuna komed rek kumaha? Nah rek tetep bela kadunungan atawa kumaha? Ceuk Aki gundul. Nya Ki bade ngiring wae ka Neng. Keun we abdi mah purah macul di Aki oge moal nolak. Hehehe. Syukur atuh Aki narima kabeneran Aki teu boga batur. Ayeuna mah moal keung teuing meureun Aki teh. Benar-benar Jang, kudu kitu pagawean loba asal getol we digawena. Gaplek-gaplek wae mah aya. Ceuk nini kembo bari nyikik seuri. Aduh, tutuman Ki, kana gaplek mah, endog wae Ki, biasana oge. Aya di Aki lah, endog embe. Sok ieu karung pangmanggulkeun, hayu urang balik, kaburu borang teuing. Kitu gancangna carita ti mimiti poe harita Neng Rukmini jeung si komed cicing di Aki gundul. Kana gawena mah si komed teh meuni getol naon wae dicagap, itung-itung mulang jasa cenah. Sabalikna Aki gundul jeung nini kembu nyaheun pisan ka Neng Rukmini, teu beda jeung kanyaah nu jadi indung bapa ka anakna. Tunda heula dongeng Neng Rukmini jeung si komed ayeuna urang malikan deui lalakon Juragan Burhan jeung Den Parman. Ti saentasna baralik ti kawat tangkuban parahu teh manehna ngayakeun riungan maksud ngabadamikeun hasil pagaweanana masing-masing. Perlu dibereskeun cenah ameh eueuh kaributan di akhirna. Ari nu datang ka imah pangheulana Den Parman jeung si Gomar da Juragan Burhan mah harita teh masih keneh ngabeberik Neng Rukmini. Geuning can datangnya Mang Burhan teh. Disangka geus aya di imah. Ceuk Den Parman bari ge diuk ngabaheuhai ngaleungitkeun ka cape. Moho nya Den, sok sieun teu hasil we. Ceuk si Gomar hariwangeun sieun guruna teu bisa ngaberesan Neng Rukmini. Lamun teh mah Neng Rukmini salamet, kumanehna geus kabayangkeun pasti cenah bakal aya kaributan deui di akhirna. Ah, pira aku nepi ka teu bisa maehan awewe mah kacida teuing, tembal Den Parman bari ngagremet. Tapi geuning teu aya sumping. Ah, acan we meureun, keun hayang nyaho urang dagoan, geurana hareucai we heula, ninyoh cai kopi. Ninyoh cai kopi mar, hayang nginum lah, ceuk Den Parman. Mangga Den,
Jawab si Gomar bari koloyong ka tukang rek nahar cai tekung silila geus balik deui bari nanggay baki dia siku 3 gelas ci kopi. Sagelas keur Den Parman, sagelas keur manehna, nu sagelas deui keur hancengan Juragan Burhan. Sok gelas teh ditunda luhureun meja, nu hiji mah dituruban da keur anu acan datang. Ngagolak henteu ieu teh caina? Tanya Den Parman bari kop kana gelas ajangna. Kantenan we atuh Den, ngagolak mah. Eta we meuni sakedeung pisan sieun dewek manginum cai henteu ngagolak teh. Nah kumaha kitu Den? Sok jeung jerihun asa kieu. Henteu ieu mah Den, ngagolak, jawab si Gomar. Bisi we teu ngagolak, cek Den Parman beri regot nginum beak satengahna. Tos jam sabaraha ieu teh Den? Aya meureun jam 4 mah. Ti hariwangan Mang Burhan, waya kieu can keneh balik. Nanaonan heula atuh nya. Mohon Den, sok sieun teu hasil we Mang mah. Puguh we Mar, lamun nepi ka teu hasil teh mah cilaka. Sabab sanajan si Rukmini awewe oge tangtu manehna ngalawan atawa minta tulung ka batur. Leuheung mun saurang 2 urang, kumaha mun loba? Ceuk Den Parman bari gogodag ret deui ngaliekan kaluar. Tapi teu kedah hariwang Den, sanaos Neng Rukmini ayeuna tiasa lolos, tapi anjeunna moal tiasa ngayakeun tindakan nanaon. Sahanu bade dianggo tanggelanana ku si Gomar dihakan natahata. Tenang we Aden mah, aya itu ieu di akhir si Gomar ieu bageanana, cek si Gomar senu nu agul. Hari ngomong mah gampang, buktina tadi sakitu urang kuat geuning teu bisa maehan harita. Teu burung we urang diulinkeun kudu capek heula ngababarik. Kita oge hampir-hampiran teh hasil jeung kumaha si Ahmad teh. Benar-benar paeh, cek Den Parman siga nu cangcaya. Lah haras Den modal lah. Katempon teh bangkena. Henteu ari bangkena mah mung piraku we bade tiasa salamet rag-ragan ajurang nu sakitu lungkawingna. Abdi yakin manehna teu nemu ajal, boa hancur Den awakna oge. Geura mangga ku Aden bayangkeun. Cek si Gomar bari pepeta. Puguh hari rag-rag nyahan mah, tapi nu dipake hariwang teh sieun manehna nyangsang atawa bisa muntang kana akar-akar. Kumaha mun kitu? Pan urang moal nyaho paeh henteuna Mar. Pan urang moal nyaho paeh henteuna Mar. Tapi abdi yakin manehna rag-rag pisan ku abdi ka kuping ngagebutna. Buk, aduh cenah tidinya jempet teu nyora deui. Piraku nu kitu bade salamet. Hancurlah awakna ge Den. Cuk si Gomar mereka yakinan ka Den Parman. Anjakal dewek tadi teu nyaksian. Da eta maneh make nguntup teuing Mar. Nah kumaha Aden teh teu percanten. Memang dewek mah rada ragu-ragu euy. Pira aku atuh Den, abdi akon-akon kanggo naon abdi ngababarik ari teu di ala jiwana mah. Keur kitu kurunyung Juragan Burhan datang lempang jumari jeung semunu leuleus kesangna ngoprot maseuhan sakujur awak sup ka jero teu loba omong gek wae diuk meuni hahehoh pisan. Kumaha Mang beres? Ceuk Den Parman bari neuteup ka Juragan Burhan. Beres man, si Rukmini modar pisan rag-rag ka jurang. Mimitin aku Mang dicekel, da maneh narik nyoba joma ngalawan. Atuh Mang teh jadi beuki nafsu wae, teu antap parah deui manehna diangkat dibarangkeun ka jero jurang. Tembal Juragan Burhan ngarahul hayang dipercaya. Syukur atuh Mang ari beres mah. Ari si Ahmad kumaha? Tanya Juragan Burhan nanyakeun Den Ahmad. Ku abdi manehna mah Juragan Guru. Jawab si Gomar mere jawab si Gomar. Di kumaha maneh teh euy? Manawi kan tadi nama maneh hese geura mangga taroskeun ka Aden da diberikna oge ku abdi sareng ku Aden. Tuman wae ku abdi teh disiksa heula, dikadek leungeunna terasukuna. Da maningku dan atuh gan lompatna oge barang diberi ka perego di sisi jungkrang. Tadi dinya ku abdi digabruskeun hancur awakna oge. Halus kudu kitu digawe mah. Cik Juragan Burhan atuhun pisan. Kalau telah geramang, ya cai kermang. Mohon kang Juragan Guru, jawab si Gomar. Regot Juragan Burhan nginum sagelas teh. BAKB geus kitu pok deui ngomong. Ada si Komed kumaha modar henteu? Henteu Mang, teu kaburu. Nah make jeung teu kaburu sagala. Irage jelema peleye kitu.
salah atuh ari si Komed teu jadi modar mah maneh deui Gomar digawe teh dikagok-kagok sakalian podaran sabab lamun teu dipodaran bising kena ngajadikeun panyakit ka urang. Salah pisan, cuk Juragan Burhan ku kulutus ambak-ambakan. Kagok tu damang waktu si Ahmad loncat abdi jeung si Gomar dihalangan ku si Komed teu pisan bisa ngaberik nyaweuh deui jalan kapaksa si Komed diberesan heula ngan manehna kuat bisa ngalawan. Untung sakitu oge si Komed bisa dirubuhkeun. Lamun henteu mah tang tu si Ahmad moal bisa kapodaran timbal Den Parman. Nah atuh teu sakalian dipodaran tah si Komed teh. Nyaeta mang satadina hariwang sieun si Ahmad kaburu ngiles atawa geus jauh lompatna. Matak sanggeus si Komed ngagoler teh abdi gancang ngaberik si Ahmad jeung deui naon gunana si Komed apa nu penting mamodaran si Ahmad. Tapi si Komed oge matak ngabahayakeun ka urang kumaha mun manehna laporan kana wajib atawa manehna ngayakeun perlawanan ka urang sanunya si Komed teh loba baturna. Mang oge lain sieun ngalawanan ngan hoream dari riributan deui capek gawe jeung bisa kawusut kuno wajib. Salah maraneh mah abang si Komed bujang dianggap remeh dalam nyaho pikieun mah dipodaran pangheulana tah si Komed teh moal aya ka hariwang meureun. Keun wae mang nu penting masih Rukmini jeung si Ahmad perkara si Komed tong teuing dipake hariwang percayalah manehna moal wani lapor kana wajib sumawa narek ngayakeun gugatan maka urang kenaon atuh urang boga peniatan kieu lamun masih kena boga hate sieun mah cek Den Parman mani ngadeg-deg. Leres Juragan Guru ulah pamang aya itu ieu di akhir mah urang gempur we keun abilah nu ngagempur nama cuk si Gomar. Da dewek oge lain sieun piragepan si Komed ngan satadina ari si Komed modar mah urang teh bisa tenang pisan. Mun beres teh mah beres sakali moal capek deui ing hareupan cek-cek bocek model si Komed. Ari geus kieu mah nyateuna naon tinggal urang wae hati-hati ngajaga sagala kajadian nu teu diarap-arap cuk Juragan Burhan mani nyentak. Da dewek oge lain sieun piragepan tar si Komed ngan satadina ari si Komed modar mah urang teh bisa tenang pisan. Mun beres teh mah beres sakali moal capek deui ing hareupan cek-cek bocek model si Komed. Ari geus kieu mah nyateuna naon tinggal urang wae hati-hati ngajaga sagala kajadian nu teu diharap-harap cuk Juragan Burhan mani nyentak. Jep sakedapan mah tiluanana jara rempe eueuh nu ngomong kakarasang geus menang sawatara lilana Den Parman ngomong deui. Tah mang maksud urang teh ayeuna geus hasil geus laksana nya cita-cita ayeuna urang tinggal ngabereskeun hasilna kumaha mun dibereskeun ayeuna sakalian supaya terencana deui engkena ari geus beres sagala nama bogoh we atuh. Sabaraha hektarnya tanah daratana teh cuk Juragan Burhan siganu nya tujuan padahal hatena mah tetep rek curang hayang dihaku manehna sorangan. Tanah daratan 18 hektar, sawah 12 hektar, balong 2, imah 2, munding 8, tah eta kabeh teh kudu dibagi 2 sakumaha nu geus dijangjikeun ku Mang cek Den Parman bari netep ka pamana. Ulang Juragan Burhan ngahulang sakedapan mah teu nyarita nya kitu di si Gomar kalah rutret ka ditu ka dieu ret ka guruna nu direret ngecepan mere isyarat supaya cicing. Dibagi 2 jeung Mang tanah daratan 8 hektar sewang, sawah 6 hektar sewang, balong hiji sewang, imah hiji sewang, munding 4 sewang. Eta pembagian nu saadil-adilna. Tapi kumaha si Gomar da si Gomar oge wajib kabagian sabab si Gomar milu digawe malah pang capena mun si Gomar can puguh beres kieu. Tah keur bagian si Gomar kumaha Mang masrahkeun ka maneh cuk Juragan Burhan. Gebeg ngadenge omongan Juragan Burhan kitu teh Den Parman ngagebeg naon maksudna cenah pamana ngomong kitu teu kaharati. Mang kunaon Mang teh bet masrahkeun ka abdi apan perjanjianna oge barang teh dibagi 2 jeung Mang sedang si Gomar teu hak minta bagian ka abdi sabab cuk Mang sorangan si Gomar mah bagian Mang dibere persen tina hasil parowan ti Mang bagian Mang bikeun sawareh ka si Gomar rek diparokeun deui rek henteu atawa rek dibere semet abdi mah teu nyaho-nyaho
abdi mah teu nyaho-nyaho ti mimitina oge teu ngayakeun perjanjian jeung si Gomar, tapi jeung emang sorangan pek we eta mah kumaha emang, ceuk Den Parman bari neuteub seukeut ka pamanna. Tapi si Gomar henteu menta ka maneh wungkul, tang tuku urang duaan kudu dibere, jadi urang pada mere kumaha lamun kitu, ceuk Juragan Burhan pinter pisan mulat melitna teh. Jadi maksud emang teh urang kudu sarua mere bagean ka si Gomar, bener ame teh sisirikan nya ari kitu mah teu nanaon, ngan abdi teu bisa mere sakahayang manehna, abdi rek mere saridona, abdi rek mere saridona abdi, da ieu mah eueuh perjanjianana, nya teuing lamun janji jeung emang mah, ceuk Den Parman siga nu ambekeun. Geus teu perlu loba omong, cing Gomar hayang dibere barang atawa hayang ku duit, tanya Juragan Burhan ka muridna. Saya artos wae kan, supados gampil dianggo kapriyogian, tembal si Gomar. Tahman, hayang ku duit geuning, kumaha lamun dibere 1000, maneh 500, mang 500, satuju henteu? Gede teuing atuh mang, geus we 500 di duaan, jadi 250 sewang. Daek henteu Gomar maneh dibere 500, tanya Den Parman Malik ka si Gomar. Da sareng Juragan Guru parantos janji ka abdi bade masihan 1000, piraku ayeuna bade dipasihan 500. Da abdi teh capek atuh Den, panginten ku Aden oge kauninga. Nyaman, berewe lah, teu jadi soal duit sakitu mah, da geus beres ieu, ceuk Juragan Burhan bari ngicepan ka si Gomar. Tapi ingat, sanggeus ieu maneh ulah menta deui, jeung awas lamun ieu Rusia diucah Aceh, heuh gayeuna dibere sakitu. Ngan dua perkara eta ulah nepi ka kajadian, tembal Den Parman. Tanggal walar Den, tembal si Gomar semunu bunga, ret manehna ngareret ka Juragan Burhan nyeh seuri tanda kasukumaan, dumeh maksudna laksana, ngan tinggal ngaberesan Den Parman wungkul keun da cenah moal ka mana. Jung Den Parman cangkat koloyong asup ka kamarna teu lila geus kaluar deui bari mawa duit 500 perak song dibikeun ka si Gomar. Dewek mangke we Mar, da duitna oge di imah, omong Juragan Burhan. Sumuhun mangga, hehehe, mangga, tembal si Gomar. Ayeuna geus beres man, mana segel-segelna? Apan ku emang? Sawareh tah genep lambar, ieu mah kabeh oge segel-segel nu saareutik, dari nu geledena mah eueuh, meureun disimpen ku maneh. Har ari emang. Ari harita waktu surat-surat dipasrahkeun ka emang teh lain kabeh, malah ku si Ahmad geuning dibikeun oge, ceuk Den Parman semunu ngaranjuk ngadenge segala eueuh sawareh teh, piraku cenah make eueuh sagala. Nya ku maneh oge kesaksian, tapi ngan segel nu di Dario wungkul, ari segel-segel nu di Ciberem jeung nu di Cimindi mah eueuh, mang teu narima, malah can nempo-nempo acan. Mustahil leungit, paling aya nu nyumputkeun atawa memang ku maneh diaja teu dibikeun. Cuk Juragan Burhan jol curiga. Tapi pisan mang, waktu jumeneng na mama abdi teh nyakel surat-surat, lamun kieu mah teh lah disumputkeun ku si Ahmad. Salah emang harita teu ditaliti teu diperiksa heula. Bener maneh teu ngampihan. Nah mang teh curiga ka abdi. Dina perkara ieu mah curiga teu curiga, coba teh ngan heula nu bener. Cuk Juragan Burhan maninggal karamat ambak manehna mah curiga ka Den Parman, nyangka Den Parman curang nyumputkeun surat-surat segel nu berharga. Tapi nu sabenerna mah Den Parman teu nyaho-nyaho, matak manehna reuwaseun pisan. Sabenerna surat-surat nu berharga mah disimpen ku Den Ahmad, waktu masrahkeun surat-surat ka Juragan Burhan ku Den Ahmad disumputkeun. Teu dibikeun kabeh sabab Den Ahmad geus neundeun kacurigaan. Kurang ajar pagawean si Ahmad ieu nu kieu mah. Mang deui teu taliti waktu narima teh teu dipariksa heula. Nya eta sugan teu dibikeun kabeh, cing teh angan garada unggal tempat. Den Parman jeung Juragan Burhan terus ngagaradah unggal laci dipariksa, unggal lomari dibukaan, pakaian diawut-awut da bisi diteundeun di dinya. Unggal kamar diasupan hiji tempat eueuh nu kaliwat dipariksa. Tapi waleh nu deteangan eueuh kapanggih atuh duanana ting harulang bari huntu kekerot tanda anu keur nafsu. Haram jadah, bener maneh teu neundeun. Terus terang we ulah nepi ka ribut engkena, cuk Juragan Burhan siga nu ngancam ka Den Parman.
Nyaan mang teh nyangka ka abdi, namun abdi boga niat sarakah teu kagok ka mang mah ku abdi we sorangan di pigawena moal ngajak mang jeung si Gomar beres-beres meureun. Mariwah kieu na kumaha atuh mang teh, ceuk Den Parman malik nyentak hulang Juragan Burhan ngahulang dipikir-pikir memang benar. Nya ari henteu mah teu naon, tapi lamun ku si Ahmad meureun aya di imah ieu mah geuning eueuh sakitu dikotek-tak diunggal tempat sagala disingkapkeun dipariksa teu teh ela eueuh buah dibawa ku manehna mang. Pira aku hari dibawa mah teu mungkin lah. Ieu mah pasti disumputkeun di hiji tempat anu dirahasiakeun ka urang. Teu teh lah lamun kieu teu samemehna oge maranehna geus neundeun kacurigaan ka urang. Cing suga nyaho di mana kira-kira eta surat-surat teh ditendeuna. Nyaeta henteu mang, tembal Den Parman bari ngahulang bingung da puguh teu nyaho. Sugan manehna boga kabawuhan di dieu saha nu nyaho eta surat-suratna dipihapekeun ka batur. Da tara campur deui si Ahmad mah kitu deui Rukmini sapopoena teh aya we di imah, tapi teuing lamun boga kawawuhan sacara rahasia teu nyaho batur mah, tembal Den Parman gogodag. Celaka atuh kieu mah euy, urang can bisa ngabagi dua man, wayahna engke wae sanggeus surat-surat sejenna kapanggih supaya beres. Hade kitu oge simpen di dieu we surat-surat mamang, ceuk Den Parman siga nu curigaeun dumeh wae nempo ulat Juragan Burhan barareda. Keun wae surat-surat mah dicekelan ku mang supaya aman, ari kumaneh teh bisi aya nu ngarebut. Ceuk Juragan Burhan bari nilepan surat-surat segel sup diasupkeun kana saku calanana. Jep sakedapan jempe Den Parman katempo meni ngaleper beungeut ecei beureum dumeh wae ambek teu panuju kana kahayang pamana. Memang harita Den Parman jadi neundeun kacurigaan hate hariwang sieun pamana curang ngarebut sakabeh hak milikna. Omat man, surat-surat nu sejenna kudu disilidik, kudu bisa kapanggih ku urang, sabab ieu surat-surat teh penting pisan. Tanpa eta surat urang moal bisa ngapimilik tanah nu sakitu legana. Jadi urang kudu bener-bener neanganana silidik kaunggal kawawuhan si Ahmad jeung si Rukmini, tatanyakeun sakira perlu tindak sawajarna. Cuk Juragan Burhan mere parentah. Tapi ulah ngandalkeun abdi wae mang oge kudu ikhtiar nya kitu deui maneh Gomar, sabab ieu pagawean teh masih keneh pagawean urang tiluan. Ceuk Den Parman bari neuteup seukeut. Pogo we atuh mang jeung si Gomar moal cicingeun, jawab Juragan Burhan. Teu kedah hariwang Den, Yo si Gomar baganana, si Gomar mau ninggalkeun pagawean anu can beres, ku si Gomar bakal diberesan saberes-beres na. Alus-alus kitu ari kadunungan mah. Tah ayeuna mah kieu man. Mangrek balikkeun surat-surat mah dibawa ku Mang. Di dieu maneh nyelidik nyangan di mana ayana surat-surat nu sawarehna. Kitu deui Mang di ditu oge moal cicingeun. Peras tenaga jeung pikiran nepi ka hasilnya. Mangga Mang, tapi Mang kudu sering ka dieu. Tangtu Mang bakal sering datang ka dieu. Ayo Gomar, urang balik. Mangga atuh Den, cuk si Gomar ka Den Parman. Pek ka ditu, tembal Den Parman pondok. Nu balik ngingkig leumpangna semu sugut ari Den Parman terus ngahulang bari hate deg-degan. Manehna gede kacurigaan ka Juragan Burhan jeung si Gomar komo surat-surat segel dibawa ku Juragan Burhan mah beuki teh tela wae. Ti mimiti harita Den Parman neuneun kacurigaan ka pamana sabab katempo ku manehna sifat jeung omongan pamana barareda teu samodel harita waktu acan ngabinasa Den Ahmad jeung Neng Rukmini. Memang kacurigaan Den Parman teh henteu nyalahan, da sebenarna pisan harita Juragan Burhan robah pikirna aya niat anu teu hade ka Den Parman. Kagok asong cenah dipaehan dua percuma maehan oge ari hasilna masih keneh dibagi-bagi mah niat kabeh. Raja kaya ditinggal Juragan Suryaman teh kapimiliku manehna sorangan teu dibagi jeung Den Parman. Kusabab eta Juragan Burhan rek edan-edanan kagok cenah Den Parman oge rek dipaehan. Lamun kieu mah kagok si Ahmad jeung si Rukmini modar, tapi si Parman masih keneh ngajantul hirup. Hasil oge aing teh teu bisa nyugemakeun kenaon ari masih keneh dibagi dua mah. Boa surat-surat segala-segala nu eueuh oge licak kalau ku si Parman
Dapira aku ari si Ahmad mah ongkoh jelemana oge geus modar deui. Pasti si Parman nu nyekel mah aing moal rek kagok asong si Parman ku aing rek dipodaran ambeh beres aing senang sorangan moal aya nu ngaharu ngaganggu kitu cek gerentas hate Juragan Burhan. Memang eueuh deui jalan lamun teu kitu engkena ngabahayakeun ka aing ari modar kabeh saha nu rek ngagugat. Keun si Gomar ku aing rek dititah ngabereskeunana mah ku aing moal rek diengkengke ayeuna keneh kudu beres. Awas Parman ulah sambatkan ieu aya. Jung Juragan Burhan cengkat koloyong keluar ret ka jalan. Gero-gero ngagegero budak nu keur ulin di dinya. Hei Asman, ka dieu euy. Bade aya naon kan? Tembal budak nu digeroan gancang nyampeurkeun. Panggeroankeun si Gomarnya. Kumaha dipiwarang ka dieu? Heueuh, jig buru-buru bejakeun aya penting gitu. Ayeuna kan kunaon si Leng teh edan ha? Henteu kan naroskeun we abdi mah. Jig buru-buru ayeuna kitu kudu ka dieu sabab dewek rek aya penting. Sumuhun mangga, tembal si Asman bari barebat lumpat rek ka imah si Gomar. Gancangna carita si Asman geus datang ka imah si Gomar atuh si Gomar ngaranjug, nah rek aya naon cenah? Apan geus sagala beres? Tugas naon ye nu bakal diterima ku aing? Kitu cek gerentes hate si Gomar pinuh ku kabingungan. Buru-buru Kang, cek si Asman. Aya naon ye? Aya naon cenah? Teuing atuh Kang, dan teu nyaritana naon, kitu we cenah Akang kudu buru-buru ka ditu, aya penting. Ayo atuh, urang edit, rek bareng deui maneh teh. Ah, moal Kang, jig we Akang ti heula, kuring mah leuleus lah. Nah lulumpatan maneh teh. Nya Kang, da eta dititah buru-buru. Heeh, pek atuh di dieu heula, dawek rek indit ayeuna. Cuk si Gomar bari jut turun kaburuan terus ngagedig kakidulkeun. Sedang si Asnan ngagelehe tulilan nyegereh kerek capeun meureun. Tekungsi saparapat jam si Gomar geus nepi ka imah guruna sup ka jero. Kasampak Juragan Burhan keur diuk bari melenyun udud. Ae, geuning maneh sok diuk di dieu yeuh. Mangga kan, tembal si Gomar bari gek diuk hareupeun guruna. Ret Juragan Burhan neuteup nyeh seuri sorangan siga nu bungah baris pihasileun. Ari si Gomar ngeluk tungkul teu ngomong da biasana adu hareupan jeung guru mah manehna teu wani loba omong sumawona kasar mah nya harita oge manehna cicing wae teu wani nanyakeun aya naon-naonna. Gomar, syukur maneh gancang ka dieu ambeh bisa buru-buru beres ieu persoalan teh. Sumuhun bade aya kapriyogian naon Juragan Guru teh? Heuh, persoalan teh heula teh. Apan parantos beres Juragan? Naden Ahmad sedang neng Rukmini teh aya dongkap ka dieu. Eueuh, geus modar atuh maranehanna mah. Ari atos aya persoalan kumaha deui? Tanya si Gomar bari netep semu heran teu ngarti kana permaksudan Juragan Burhan nu sabenerna. Nya eta mah dewek teh ngarasa kararagok euy. Geurawe ku maneh pikir urang nu capena urang nu ngabinasa si Ahmad jeung si Rukmini, tapi dipikir-pikir mah teu ngeunah keur dewekna euy. Urang nu pangcapena tapi hasilna dibagi dua jeung si Parman. Cing ku maneh pikiran geunah henteu ka urangna da dewek mah teu ngeunah euy. Cek Juragan Burhan bari jeung pepeta sagala rupa. Ngadenge kitu teh si Gomar mani ngagebeg reuwas tina ku teu nyangka guruna boga hate kitu. Da ari pikirna mah kaputusan Den Parman teh alus pisan teu berat sabelah, tapi guruna teu ngeunaheun leng ngahulang bingung nganyakeun kumaha ngabantah kumaha, tapi akhirna si Gomar kudu nurut nganyakeun sabab lamun nolak mah manehna ngarasa sieun. Kumaha ari cek maneh Gomar? Ngajawab atuh ulang ngabetem wae kitu. Oh, sumuhun kantenan we teraos mah. Cuk si Gomar mani ngalapara. Bener. Tah ayeuna maksud dewek teh kieu, dewek geus kagok goreng mun dosa mah kapalang dosa. Sapati-pati doraka oge teu panasaran ari loba hasilna mah. Lain kitu euy Mar. Oh, sumuhun tuang guru. Tah ayeuna kieu Mar, dewek boga rencana anyar. Nyata dewek rek ngaleungitkeun si Parman di alam dunia ieu supaya sakabeh raja kaya kolotna bisa kapimilih ku dewek sorangan.
Ieu pagawean teh ku dewek rek. Waktosna kabujang saya pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.